Maka sintemi kalian anjeun wahai Ahmad demi Allah na oge la yu'min henteu imankeun ieu jalma-jalma hatta yuhakimu nepikeun kana hukuman ieu jalma-jalma ka anjeun fi madina perkara syajaro anu beda-beda pendapat aya ikhtalato bainahum antarana ieu jalma-jalma sing temina ge dek kumaha-kumaha dikitu ieu oge angker moal iman diatur moal rek diatur Rasul jalma kafir mah dari iman. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Thumma geus kitu la yajidu teu manggihan eta jalma-jalma kafir, jalma-jalma munafik. Fi anfusihim jadi terutama jalma-jalma munafiknya. Fi anfusihim diri-diri dari jalma munafik harajan. Aidiqan syakkan karena kalut jeung kana kamangmangan mimma tina perkara qadaita na hukuman anjeun di kalangan jalma wa yusallimu jeung pada pasrah eta jalma-jalma munafik ari geus di alsan tasliman kalawan pasrah temenan tanpa aya protes. Angger teh henteu iman di hukuman bukan jeung Rasul teh da maronehanna neangan hukum anu secara nafsu neangan hukum nu secara nafsu cocok jeung maranehanna nanya aning nanyakeun aning nanyakeun urang Yahudi jeung jalma munafik mah teu ngomongna teu iman ka kanjeng Nabi. Urang Yahudi teu iman ka kanjeng Nabi aya masalah meta dihukuman sok agi ieu da kudu beres ieu masalah uang ngayakeun kana ngarti aya jalma munafik mengajak bade ka Abis bin Asro aya jalma kafir ari jalma Yahudi ieu anu jujur ka Muhammad tanya tadi hukuman bukannya di hukuman terterima ya di hukuman terterima kalau nanya ke Sayyidina Umar dalam di hukuman Kanjeng Nabi salila eta keputusan hukumna henteu sesuai jeung kahayangna nya antum lain kitu terus nanyakeun sugan aya nu ngamunangkeun kitu we sugan anu ngamunangkeun hari itu pada tungtungna mah kumaha da hari itu ka dieu oge lamun erek alsan kumaha oge da geus moal aya alsan da ari perkara di hukuman ku Kanjeng Nabi mah saklek moal bisa di moal bisa di debat erek debat di belah mana bae ge moal meunang nya erek debat di belah mana bae ge moal meunang ngan ieu mah hayang sesuai jeung nafsu tungtung mah kan da nya ari geus teu bisa hojah deui mah nya kumaha kitu nya kumaha daek teu daek kudu narima walaupun hatena
tetap menerima. Walau anna katabna alaihim an qatulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Walau anna jeung lamun lain saestuna kami lamun jeung Gusti Allah katabna masti kami tegasna marbukeun kami alaihim ka eta jalma-jalma anik tulu tegasna yen supaya maehan arajeun kabeh angkusakum ka diri-diri arajeun kabeh awis ruju atau supaya keluar arajeun kabeh diarikum di imah-imah arajeun kabeh sakumaha anu ku kami dipastikeun atawa di kenakeun hukuman kana ka Bani Israil. Ma fa'alu maka mual migawe ka kaum kana perkara anu dipardukeun ka manehanana illa qalilun kecuali anu saleutik minhum ti kaum. Lamun mah kekerek nundag-nundag hukuman-hukuman anu umat-umat anu teh heula. Wah baheula we kitu. Nyanggeus arek make nu baheula, make hukum Bani nu dikenakeun ku Gusti Allah ka Bani Israil. Da lamun mah gitu ya. Lamun mah hukumanana atawa perkara-perkara nu diwajibkeun teh seperti perkara anu diwajibkeun ka Bani Israil, da moal heueuh narima. Komo berat Bani Israil mah. Hayang ditarima tobat kudu masrahkeun diri kudu dipaehan. Oke, aya zaman ayeuna lamun dari kitu. Hayang ditarima tobat kudu siap dipaehan. Arempung. Moal lah aya makajen deui neangan hukum nu anyar. Ya, pae. Ending. Lamun misalkan baju kana bisa teu bisa diseuseut teu bisa dikumaha. Kudu digunting. Bertaraweh baju teh nya. Kan syariat kanjeng Nabi Muhammad apa gampang-gampang. Lamun awewe keurhet teh ulah ka imah papanggih jeung salat ieu ulah papanggih oge. Kudu dipanggil ke sasaungan. Paranjes. Ah pokokna mah berat. Arek minta cenah oh ieu mah teu sesuai jeung ya ari agama nu teu halal jeung Bani Israil Yahudi. Sok cenah arek mungkin hukuman urang Yahudi. Dapat heueuh narima. Komo kitu nya. Ayeuna mendoraka tinggal rek tobat istighfar. Itu nya syarat tobat dicumpona terus ditarima janji Gusti Allah. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairul lahum. Walau annahum jeung lamun lain saestuna kaum eta fa'alu migawe kaum makana perkara yu'adzuna anu dipapatahankeun di kaum bihi kalan ieu perkara datana tina taat ka Rasul teh lakana maka yakin aya ieu nurut ka Rasul eta khairan leuwih hade eta khairan alus lahum dikeun kaum. Wasyad dan jauh banget naon tasdiqan aya tahqiqon netepkeun kana kaimananana. Tanya pertama ka Bani Israil. Lamun mah Bani Israil nurut ka Rasul migawe kana perkara sakumaha papatah Rasul pasti hade jang manehanana. Pasti leuwih nganyatakeun kana tetep imanna. Ayeuna tinggal kitu ayeuna tinggal nurut ka Rasul. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Wa idzal ta'ajeng dina nalikana kaum bisa nganyatakeun kana kaimananana
netepkeun kana kaimananana tuku berupa nurut ka Rasul la atayna maka yakin bakal paparing kami nabung ceuk Gusti Allah bakal miladunna ti saningeun kami ceuk Gusti Allah ajron aziman kana ganjaran anu gede nyatana dibere surga tinggal nurut ka Rasul surga kena bagiana nurut ceuk Rasul anu ceuk Rasul ngaler cek Rasul itu hidup lomba protes ainanya maka aja nanti kasih protes yang menjawab bahasa terawal Islam lamun tenarima karena perkara anu diatur Rasul aya kene cek Rasul kitu terus tenarima teh eta teh dipaehan da hukum murtad murtad teu narima kana perkara anu diikeun ku Rasul. Sabab waktu harita berarti keadaan hukum eta daruri. Teu kudu mikir deui geus langsung jeung Rasul kitu. Beda jeung model ayeuna mah kan nazari loba aturan-aturan fikih teh hasil ijtihad. Lamun lain berupa muttafaq alaih perkara anu disepakati ku sakabeh ulama, lain berupa ijma para ulama, lamun teu narima teh ieu masih kene henteu ngajadikeun kufur. Beda deui lamun perkara anu geus ijma sepakat ulama turu daruri daruri teh teu kudu mikir deui saperti kumaha seperti wajibna hukum wajibna sholat 5 waktu. Tah eta mah geus ijma sakabeh ulama. Nya, jeung teu kudu pikir deui, kabeh ge nyaho. Nya. Aya nu teu apaleun bahwa sholat 5 waktu wajib. Nah, lamun teu narima kana wajibna sholat 5 waktu, walaupun ngalaksanakeun kitu hukumna kafir. Itu kafir. Nah, beda jeung lamun misalnya henteu narima karena sunah witir misalnya cek kami mah teu sunah cenah witir teh atau perkara anu diikhtilafkeun dina wajibna perkara anu diikhtilafkeun dina haramna. Ikhtilaf aya ulama nu ngameunangkeun aya ulama anu ngaharamkeun nyebutkeun menang atau nyebutkeun haram teh eta mah da aya ulama da ikhtilaf eta mah teu kufur. Ai zaman Kanjeng Rasul mah geus pasti hukum teh. Nya pasti gitu. Sehingga lamun misalkeun numpang teu narima kana keputusan Rasul hukumna murtad. Teh begitu eta teh perlu di istilahna teh divonis hukuman mati gitu. Iya, divonis hukuman mati. Jadi aya istitabah heula. Dan perlu diproses deui jadi proses aya pengadilanana. Istitabah disuplih tobat heula. Diberi kesempatan tobat nya na teu narima karena keputusan Rasul nyebutkeun nya sok geura tobat. Geura syahadat deui. Lamun teu naik tinggal baheula. Baheula kitu. Teu aya nama teu aya nama terkecuali di hal-hal anu geus disepakati ku sakabeh ulama bari jeung sifatna daruri sifatan teu kudu mikir heula teu nunggu alasan fi adri teh. Seperti zaman munafik di hukuman bukan Nabi teu narima kalahkan hanya ka Sayyidina Umar. Jadi tanya kok Sayyidina Umar itu mana percaya ka Kanjeng Nabi. Intinya teu narima karena keputusan Kanjeng Nabi teu daek tobat kanggo teu narima. Ya terus hukumna berarti murtad. Kita tobat teu daek padahal malah menurut karena papatah Rasul dek tiba hula mak ti ayeuna itu dijanjian ku Gusti Allah aya ajaran adiman nasur
wala hadainahum siratal mustaqim. Yakin bakal nuhun kami nabi itu sahum kata kaum siratal mustaqiman karena jalan anu صلوا على النور أحمد نور المنازل يا محمد